Urang lamun dipeting maca sholawat baheula mah urang teh ngejar target. Aing kudu sapetingna teh 1000, engke hikmahna tina 1000 teh hiji dagang maju. Kadua pikiran jadi tenang, nomor katilu jadi tentrem, kaopat rezeki jadi ngalobahan, nambahan. Eta teh kos kitu tah, eta TK eta kos kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor katilu isyarah kana tingkahna wujud Allah sabada dilepit ieu tajalli nu awal dilahirkeun tajalli anu sejen anu langgeng ayana eta tajalli jeung lahir ieulah nu sok dibasakeun al-mu'abbaru anhu bil akhir. Sanggeusna urang teu masantren nyaho kana syariat dek ditanya belah mana bae anu zahir mah insyaallah. Mulai ku hari dek ngadeketkeun diri ka Gusti Allah eta bahasa handap. Bahasa handap begitu bae tah. Kegeus jadi nama orang isin tah ngabahasakeun kos kitu tah. Isin. Ah, kiai dek di mana isin? Biasana akur bae. Polosnya memang segitu. Kasih izin, teu izin, teu nyaho salahna. Teu nyaho salahna bahasa baik eta bahasa kieu ge. Ayeuna mandek ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ndek ibadah ka Gusti Allah nu mantep. Eta bahasa salah sebenarnya. Ngan memeh urang nyalahkeun kudu kitu heula. Moal teu kitu kabeh gitu. Ayo atuh salah-salah ge urang terus bae heula ngan jacan nyaho mana salah henteu na. Ayo bae heula. Oh, terus ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana. Artina sesuai jeung aturan teh aya ibadah melalui syariat lumrah tamah. Aya ibadah ndek datang ka hakikat melalui thariqah. Aya doktrin-doktrin tertentu ti guru. Urang lamun dipeting maca sholawat baheula mah urang teh ngejar target. Aing kudu sapetingna teh 1000, engke hikmahna tina 1000 teh hiji dagang maju. Kadua pikiran jadi tenang, nomor katilu jadi tentrem, kaopat rezeki jadi ngalobahan, nambahan. Eta teh kos kitu tah, eta TK eta kos kitu. Eta ibadah TK mata nol besar. Makos kitu mata. Ibadah nu asli mah lain. Salat udang dipeting dihudangkeun ku Gusti Allah. Nyaahkeun meureun Gusti. Ngala wudu urang teh ieu digerakkeun ku Gusti Allah. Dedeuheun Gusti. Beres salat tahajud terus salat hajat. Terus urang ngawirid mun sholawat teh mah awalan pan sholawat teh teu ngejar target nu dikejar ridho Allah. Geus maca sholawat na ge tentrem silana rapi teu meunang edeg. Teu meunang robah-robah. Salila robah-robah berarti moal datang. Teu meunang robah sila teh langsung plek. Engke bakal ngarasakeun ge sorangan urang mun teu robah bakal ngarasakeun. Coba ge. Pegel. Tapi engke bakal aya hampang. Urang salat ya. Lamun urang nyaritakeun pikih bae kos kieu bae urang salat teh kos kieu bae. Tapi orang berangkat melalui tarekat menuju hakikat. Orang sholat tetap ulah robah ge. Hiji ulah tegang. Ulah ditegangkeun awak orang teh. Tapi orang lamun salila tegang moal husuk, moal bae kajen kuku mage berani sumpah. Moal husuk. Usolli Allah. Moal husuk kajen di husuk ge. Moal.
eta teh datang ka paeh moal bae geus sebab eta teh henteu mengena kudu ku alami tenang jadi ulah aya tegang Allah boga rasa ieu nu ngangkat teh lain urang diangkatkeun ku Gusti Allahu Akbar kuari nangtung ulah robah-robah ge mata lamun bisa neuleuh ka tempat sujud deuleukeun lamun teu bisa peureum ngan nu paling istimewa di ahli tarekat ya di ahli tarekat carita salat baheula mata urang deuleukeun ka irung urang ka dieu tah ieu irung tah emang ku Allah mal dihusukeun meureun sama budak datang ke teka deuleu irung sorangan Allahu Akbar tapi ieu neuk dipraktekeun mangga neuk teu masalah yo keur carita jalan khusu ngan ulah didikeun ka batu teu meunang cuma carita bae heula teh urang deuleu mata urang ka irung dideleukeun perasaan urang ka boga lempeng kabobogaan urang lempeng kabobogaan urang lempeng ka dengkul lempeng ka jempol suku dengan perasaan urang tersebut bentak tapi berarti kosnu peureum lantaran neuleuh irung terus ka boga terus kabobogaan orang terus ka dengkul tengah dengkul maksudna terus ka jempol orang teh urang teh bakal ngabayangkeun aing teh paeh kieu teh paeh kieu teh paeh teh sida kepaeh teh paeh urang teh bayangan teh kitu jadi geus teh neuleuh ka tempat sujud lamun pikih kan urang aturna ka tempat sujud diunggal kitab ge kitu bae ta eta mah kelas kitu mah kelas TK bae kajen kumaha ge paksakeun ge urang neuleuh ka tempat sujud aya bae sarwi tiliwat ngalieur terus coba di jandela mantak rohim aja sok di sisi jandela bae ge nu liwat barang di deuleu ngagitekna doang nu teu kuat ge Masya Allah, eta bujur ngawean jatuh mah, kadieu heula sakedeung. Salat fikih basalilana gitu, Pak. Aya suara naon bae bakal kadenge. Aya naon bae nu henteu bakal karasa. Sebab urangna can dididik ninggalkeun eta atuh kitu bae. Sebab ari fikih mah zahir. Atuh naon bae nu aya di zahir bakal kadeuleu jeung karasa. Rengit karasa aya nu liwat kadeuleu suara budak kadenge sebab urang can ninggalkeun eta salila can ninggalkeun eta bakal kitu bae datang ka paeh oge salah atuh henteu ngan didinya bae makomna ta ieu teh urang teh deuk nyaritakeun ilaha lihi ba'da tayyihada tajalli babari dibacana mah tajalli nu awal cek Allah kuntu kanzan geus eueuh kuari nu kadua cara nu tadi ilaha lihi ba'da tajalli tah kuari mah tajalli nu kuari nu aya nu langgeng terus datang ka maot wali disebutkeun urang teh ieu teh jasad anyar tapi ja aya Allahan tatajalli nu eta ja ieu mah robah teh urang tapi panu ngarobakeun Allah teh semangsa-mangsa urang robah mun teu dirobakeun ku atuh nu ngarobakeun urang teh Allah teh tatajalli nu eta tatajalli nu eta tah urang teh ieu teh leuleuh teh mun henteu dideuleukeun ku Gusti Allah moal bisa neuleuh tandana batur loba anu matana molotot tapi teu dideuleukeun mah henteu bae urang mah bisa neuleuh berarti neuleuh urang teh ieu teh dideuleukeun ku Gusti Allah neuleuh urang teh atuh neuleuh Allah tatajalli nu eta anu yadumu tah nek datang ka dinya teh moal bisa perasaan urang teh dirobah ninggalkeun syariat eta teh kudu ninggalkeun syariat lain teu make syariat perasaan urang ninggalkeun syariat melalui tarekat deuk datang ka hakikat
Iya, salat lagi beda. Allah temenang tegang orang. Lamun ayat tegang tetap bae moal bisa. Sebab hakikat teman lain urang anu keur gerak teh Allah. Urang diatur ku pikir. Sok, salat, takbir. Allah. Datangkeun ieu na ka dieu, ka pepentil atawa muhazah bae. Allah. Kerenyetkeun di jero hati sejak kaula salat. Jaga ulah salat maghrib 3 rakaat imamat bar. Iki. Datang agama mana ge kitu bae salat. Kudu aya qasdu ta'arud tain bahas sa dunia aya. Bahas sa dunia bakal qasdu ta'arud tain bae. Moal beda urang ngaji riyad, urang ngaji sapinah, komo leuwih jelas di sapinah mah, urang ngaji fatul muin komo leuwih luas, ngaji fatul wahad. Kitu bae qasdu ta'arud ta'yin, qasdu ta'arud ta'yin, praktekeun. Kitu bae praktekna. Allah sejak kaula salat, ado, maghrib, imaman, sekupi. Kitu bae ge salat bagada. Atuh pikir cenah. Kadenge anu gandeng kadenge, kurang aya nu gandeng. Aya reungit karasa lantaran urang ge salat zahir naon nu datang ka zahir atuh pasti karasa ka ambe kadenge sebab urang aya di wilayah eta aya di makom eta kawaliman teh geus ninggalkeun makom eta carana salatna ge dimulai model tadi mun diuk ulah robah sukeun suku kenca ka jero suku ka tuhu. Terus lempengkeun awak ulah robah. Urang ulah robah ge coba ge. Ulah robah. Pasti nang suku tendetkeun gareup tendet. Praktekna kitu. Tendetkeun gareup ke eueuh ke hampang. Engke bakal ngarasakeun sok coba ge. Penting ulah kudu wiridan heula ieu mah. Penting aing mah deuk nurutan surah Kiai Uci bae geus pokona mah hudang diuk teu wudu acan. Tuh. Oh masalah deuk nyobaan mah coba. Nek nyobaan diuk, aing mah dek nyobaan diukna doang cek Ki Uci. Tok geura. Bisa dipertanggungjawabkeun diuk we salah. Ieu na di dieu tah luruskeun teh ka dieu. Ieu lurus ka dieu ko salat. Ngan sila urang. Diuk. Ulah robah setik-ketika janjing ulah tegangkeun. Dipikeun tegang teh ulah tegang ieu diuk sadiuk basa. Gaya nang pegel. Baju ka hareup setik pulang gesan. Digotong gak bisa ya. Kayak geus leungit eta. Teng perasaan. Ih, ngeunah. Ngeunah hook tah lamun geus datang ka ngeunaheun teh deuk ninggalkeun teh eta hook. Eueuh tunduh sebab bari diuk hees. Boro-boro ndek jadi wali. Ieu teh engke geus jadi wali na mah teu kudu kitu. Ieu praktek awalan. Awal kudu aya awalna heula. Lamun eueuh nunungtun moal bisa kajen kumaha emang kumaha. Ke geus jadi nambah dek jadi raja ge elos. Dek jadi menteri elos, dek jadi mun memehna kemudian jadi raja, jadi menteri, jadi bupati, jadi gubernur moal beres. Sebab pagawean ieu leuwih gede batan pagawean eta. Leuwih gede batan pagawean eta mangan sakadar ngabutuhkeun tanaga tapi ieu mah ngabutuhkeun pikiran tanaga konsentrasi penuh ka Gusti Allah ninggalkeun alam ndek aya tajalli nu ieu teh ieu supaya sama Allah karasa ku urang supaya basor Allah karasa ku urang mun Allah innallaha sami'un alim sami Allah ngadenge Allah terasa di urang alim Allah. Ieu teh ilmu Allah karasa kurang, neuleuh Allah karasa kurang. Hayang ngarasakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Eta teh dibaca kurang, disurahkeun kurang, encan karasa kudu aya awalan. Engke tajalli teh di dinya. Urang kudu tahalli heula jeung tahalli micineun rozail. Tahalli urang ngadatangkeun syariat ngalaksanakeun nu rapi adab-adaban
salat ge kitu heula. Ditenangkeun ulah aya beban. Salila aya beban teu jadi ahli tarekat mah. Sanajan cak pikir mah jadi bae. Pikir mah jadi bae zahirat. Engke ge leuwih babarian keneh ahli hakikat salat batan ahli fikih ngan memehna nu can bisa berat. Ulah aya beban salat Allahu akbar. Neulina geus dirobah ku urang ulah kana tempat sujud tapi ka irung. Irung didelekeun merasa orang kabujal terus karena bobogaan orang lempeng ka handap ka dengkul dua lempeng ka handap ka jempol suku urang teh lamun kitu ingetna paeh urang lamun disadar bahwa orang paeh lemah jelema mah nu mantak urang hayang ngridit teh inget paeh nu mantak urang ancul-anculan hayang kawin deui teh inget bae. Atuh gamari bulan Muharram teh aya nu sibuk nyantuni yatim, aya nu neangan emak yatim. Macem-macem bae. Nah ieu teh delekeun tah ieu salat thariqah. Saha nu nungtun ku ari jeung saha nu endeuh ku ari. Mantak eueuh pi jelemaeunana cek guru eueuh pi jelemaeunana ulah sok ngomong-ngomong tarekat. Isin. Ieu barang norekat teh wau jeung jelema. Nu tadina jeung santri wau jeung dulur wau kuari barang norekat emang kudu kitu. Emang kudu kitu ngasing ke diri jalahin. Biasa bae ulana. Ke urang sarena ahli tarekat beda jeung ahli syariat. Lamun ahli syariat mah sarukumaha cak Kangjeng Nabi ngigir ke belah katuhu talenkeun ieu leungeun katuhu ka urangna kieu seakan-akan urang teh eta teh keur di jero kubur ngan nu jelas mah moal nyenyak sare teh lantaran pegal nu dimaksud ku pikir mah kitu abeh udang ahli tarekat mah lain ahli tarekat mah sarena teh kuari suku nu ieu jempol kaditu ka kiblat kiblat urang kieu sarena ge kieu lain cara tadi lain kieu cara salat dek dikiekeun mangga dek dikiekeun mangga tah sorokeun ka dieu diangkatkeun saeutik maka anggel delekeun sakumaha salat tadi irung urang bujal urang panganten moal bisa ieu mah tuh moal bisa teh mah kos kieu mah ieu mah kudu kos Habib sekolot nya teu berarti mah. Terus ke jempol. Jempol urang lamun minggir bae kieu mun minggir talian. Pan aya suku teh teu daek nangtung nek ngigir bae kieu talian. Ari tarekat bade talian sukuna supaya nangtung maksudna kieu. Jadi jempol urang hijikeun. Urang sare nek kieu sidakep cara salat bangga nek kieu bae besi pegel jadiin kehandap ka dieu ka sama kehandap langsung didelekeun irung bujal bobogaan urang dengkul terus ka jempol balik deui ti jempol ka irung balik deui ieu teh paeh teh kos kieu terus kurang pinuh ku tafakur dia bari ngedeng pinuh ku tadarru ka Gusti ieu teh napas urang teh mun dicokot ku Gusti geus san hirup mulai kaluhur ka handap Allah datang ka sare terus tah eta ngimpina ge moal diudag-udag kuntianak atuh moal temandak loba nu bebeja kieu cenah kula ngimpi anu sarena kumaha anu boga udun teh atuh pohon teh cenah sia mah tah kembang modar tah mah tepat ieu mah wudu heula rek sarena ge rapi atuh lain gen oreka terus make pakaian mun aya mah putih-putih cara FPI mun anu bersih bae suku karsa kumaha orang kritis gering teh salat anu terakhir nu kicep kitu kan kitulah terus ieu leungeun di kadieu sok
mulai zikir sesuai jeung geus pamere ti guru. Tadarruna aya ti guru kumaha tadarruna tafakurna jeung zikirna ke terakhir geus beres zikir kakarak Allahu mulai engke bakal urang roh urang teh milu jeung hiji nu saja aya di mana engke teh babarengan engke kenal jeung anu terus roh teh suci. Jangan jahe termasuk. Kayaknya bakar cerita dek nyaritakeun tajali ieu nu urang teh tajali be praktekna kumaha supaya nyanding ka urang tajali teh atuh dipraktekkeun mulai di salat mulai urang salat. Geus moal ingetkeun naon kitu bae. Sapoe, 2 poe, 3 poe istiqomahan geura salat seperti eta. Engke bakal aya jalain aing nu salat mah. Di mana timbulna? Tina hasil tapakur nyambung jeung salat urang gerakna model kitu. Kumaha nyambungna? Panti eueuh ka aya teh sia nang aing. Apa pernah hayang sia aya pan teu. Kuari geus aya diurus depan ku aing. Eta nu mere dahar ke aing cak Allah rezeki teh ti aing. Geus tanaga nu aya di sia kuari pake nangtung pake sujud pake ruku teh eta teh nu aing kuari babacaan sia ilmu ngaranna apanti aing teh aju deuleu sia teh pan teh deuleu aing denge sia denge aing mulai kuari ngahiji tah hasil tapakur teh jeung gerak urang mun cerak urang mah pariuk mangge kekep ngklop. Urang teh pan geus aya carita manggan teu klop jeung diri urang ieu teh ngelopkeun ahli tarekat teh supaya datang ka hakikat antara nu ditapakuran jeung nu dimuraqabahan supaya akur jeung gerakan awak urang nu dibawa ku batin urang. Kuari salat urang na geus sesuai jeung aturanna namun umurna akur umur 12 ya 12 plek tinggal muterkeun bae. Nah, kuari urang salat macam kitu eueuh tegang. Engke timbul atuh ieu mah tanaga teh panu Allah urang lagi nang Allah digerakkeun ku Allah atuh lain urang Allah mulai geus aya neran atuh lamun ieu digerakkeun ku Allah tanaga na nu Allah gerakna ge nu salat ge ti Allah atuh berarti urang na ge ieu pan ti Allah digerakkeun ku Allah de ka mana melalui salat atuh ka Allah ti Allah ku Allah ka Allah mulai neran aya rasa hartina di diri urang aya rasa Allah lain Allah lain urang ieu mah ya Allah Allahu akbar urang ruku Allah baca subhan geus kuari henteu tertegun kana makna nu ku urang dibaca eta mah pikih geus lain makna kuari mah bahwa setiap urang ruku endek rukuna ketika ruku maca takbir diparentah ku Allah be babacaana ya Allahu akbar. Kemudian orang ruku kieu dititahna ke sallu kama raaitumuni usolli kieu teh kieu salat teh kemudian bacaan subhana rabbiyal henteu maca maha suci zat henteu ieu mah da dititahna ge babacaana ketika ruku teh ieu balik deui ka awal geus liwat nu eta mah geus liwat sami Allah emang dititah maca sami Allah bae geus teh Allahu akbar ruku sujud kuari subhana rabbiyal a'la. Jadi orang penuh kesadaran sadar bahwa orang keur sujud, sadar di sujud macana subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sadar bahwa ieu nu nyujudkeun lain urang Allah, kakarak sak Allah ieu asli. Ieu salat asli. Ieu salat asli lamun urang Allahu akbar sujud subhana rabbiyal subhana rabbiyal a'la ain subhana. Ieu haju makna subhana rabbiyal maha suci pangeran abdi al a'la anu maha luhur eta mah salat kos kitu salat make keneh salat fikih eta mah henteu salah ngan TK mal datang teh maka dinya mal tentrem mah engkena ka dituna salah bae aduh tadi manana salah was-was Allah ghairil maghdub alaihim walab tapi ki
iya urang geus datang dua hari mulai neran. Oh lamun eta tanaga sia tanaga nang ti aing. Deuleu sia teh panang ti aing, denge sia teh panang di aing, suara sia nang di aing, babacaan sia nang di aing, sia nyaho salat subuh ge paneta magrib nang di aing. Atuh geus teu kudu bebeja ka aing geus leuwih nyaho ti heula geus ulah unta ente sia ka aing geus palebah robing pirina ge henteu ngamaksud menta hampura. Geus teu kudu aing geus leuwih nyaho memeh sia aya aing geus nyieun nyiptakeun sia model kos kitu deuleu di lauhil mahfuzna jam sakitu sia kudu salat kos kitu teu kudu robing pilih menta hampura ka aing geus ka hampura eta mah baca bae geus ku sia geus ketika robing pilih robing pilih aing mah dititana ge kieu ku Kangjeng Nabi ti Gusti baru robing pilih Rabbil zilli warahmi ieu mah tugas ketika eta julus maca robing pilih dibaca bae geus kaliwat lain teu ngarti geus kaliwat kuari dibaca bae Rabbil firli warahmi ge mun urang balik deui Rabbil firli Gusti ampura abdi berarti aya bagian urang ngaku ka diri urang coplok mun keur jadi wali coplok jadi wali berarti siang aku aya diri sia apan cek tadi ge tanaga sia tanaga ilmu sia pan ilmu aing deuleu sia deuleu aing denge sia denge aing gerak sia gerak aing zahir batin teh panu aing nu mantap karasan ke oh ai kitu mah atuh ieu teh nu gerak Allah nu mantap karasalah wa huwa ma'akum ayeuna ma kuntum Allah teh babarengan jeung urang di mana bae urang ayana di jero salat teh kos kitu di luar salat teh bakal kos kitu urang mah keur di jero salat rada lumayan aya urang inget ka Allah di luar salat Allah ditunda deui di masjid cek urang lo ulah mimilu keluarnya Bentuk ciki mah kos gitu bae. Ingetna sewaktu-waktu engke henteu. Ai ahli tarekat mah anu geus mendekati atuh henteu. Ieu teh keur jeung Allah salat di luar eta atuh Allah mah pun babarengan. Eta ngaleos urang teh dileoskeun ku Gusti Allah jagrak nage gerak Allah. Balik ka imah ieu teh keur jeung Allah pan Allah mah engke di selanjutna bakalna. Selanjutnya pan dijelaskeun pas pisan munazzahun anil aina wal jihad wal kaif wal madah was surah bersih tapi berterasa babarengan bae bareng keur salat di luar salat keur diuk keur nangtung kemantaknya nama engke salat tahajud ge paling jago 2 rakaat akur da cakro hiji 2 rakaat mah akur tah eta engke salat duhana ge kadang-kadang 2 rakaat bae itu 8 nya nama geus menyalahi aturan ngan mun ditimbang di akhirat nu 2 rakaat jeung nu 8 wah tuh jauh melung di mana-mana zikir lagi geus henteu di masjid teu di majlis komo aya cau mah nya embungin nya nama zikir bersih bobodohan tah mah keur leumpang atuh zikir asa bareng jeung Allah geus teu kudu dibaca ta Al-Qur'an teh geus teu baca teu kudu geus teu kudu dibaca naon sebabna lantaran hiji ayat geus datang menyentuh hati wa huwa ma'akum aina ma kuntum keur ngalaksanakeun ayat ai urang mah keur maca ayat beda wali mah keur ngalaksanakeun ayat-ayat nu kunyana keur ditapakuran jeung dimorokobahan karasa kunyana mun hiji ayat innallaha sami'un alim karasanya eta bae dibolak-balik innallaha sami'un alim di mana bae urang kadenge japuguh urang nu digerakkeun lagi ku deuk teu kadenge kumaha go usaha deuk teu kadenge kumaha wa huwas samiul basir Allah teh neuleukeun urang deuk teu dideuleukeun kumaha jadi ayakeun lagi ku Allah digerakkeun lagi ku Allah atuh pasti dideuleukeunana atuh deuleu Allah teh pan lain anyar qadim maha qadim Allah mah kadeuleuna urang memeh urang aya beuki sieun beuki isin beuki sieun beuki isin karasa tajalli teh eta teh Allah aya di diri urang teh tajalli anallah bunuh berarti guys bunuh geus berarti teh lamun geus nyebutkeun kos kitu salah henteu kon teu salah keur nyana keur aya di makom majlub makom fana ke sakedeung deui makom bako ieu keur di majlub ieu mah ieu asa ieu Allah asa itu Allah dedeleuan lamun urang salatna encan diatur moal bisa kajen teuing ku urang dipaksakeun ge endahan seserian sorangan kana seri sorangan cekeuna lauk gede amat mana lauk jago majik tolong bakiyak sama bakiyak bacar lauk gabus sebab naon teu akur
nu endek diterapkeunana teh muraqabah teh tadarru teh teu akur jeung jasad batin urang encan akur gerakan-gerakanana. Salat can ditata, sarena can ditata. Geus kuari mah ulah wae kaheulanan mah da kabeh guru tarekat geus ulah tarekatan sia mah ngaji sapinah bae. Ulah tarekatan moal tepi. Eta mah zikir mah baca bae geus ulah caritakeun tarekat isin. Saha nu merena ka sia tarekat da sia na ge kos kitu ngridit keneh. Lamun aya kiai ngridit, aya ustad ngridit, jelema ngridit, dibere zikir tarekat nu disalahkeun guruna. Sambarangan bae mere peso cukur engke lain nyukur kumis ceuli sia nu disempring bahaya teu beunang tarekat ndek jadi wali maknya ngridit isin urang boga kutubul aulia kreditan atuh isin nah iyalah heulanan ieu sejasa ieu haluhu ila alihi saetik dikabari naik deui saetik ila alihi bada tayyazat tajalli nu itu mah nu nyaho kuari diizharkeun tajalli nu sajen hasil daripada tadarru tafakur jeung muraqabah nailah terus terasa aya ieu teh wujud Allah terasa lahir wujud Allah terasa ebreh wujud Allah di mana ayana lantaran Allah mapan zat pan aizat eta ngandung sifat ai sifat eta babarengan jeung asma ari asma eta lambang daripada afal ai afal wahana zat balik deui zat eta ngandung sifat ari sifat eta babarengan jeung asma ari asma eta lambang afal ari afal eta wahana kana zat atuh zat teh pan ngandung sifat balik deui nyaritakeun sifat, nyaritakeun asma, nyaritakeun apa? Nyaritakeun apal berarti kapanggih zat Allah kaharti sifat jeung asma bakal kaharti apal, di mana kaharti apal bakal kaharti zat Allah. Mun dijabarkeun mana zat Allah moal bisa kecuali karasa. Kitu tajalli. Wallahu a'lam bishawab.